Mang kumaha carana urang hayang lancar ngobrol atau ngomong di hareupeun kamera? Ieu nya ka wargi-wargi mamang sok nya, anu mah encan biasa, biasakeun urang ngobrol atawa ngomong di hareupeun kamera kieu. Hiji, keur ngalatih urang, da enak da ngomong mah bararisa, tapi lamun henteu belajar ngobrol di hareupeun kamera, rasana kitu lamun urang mimitian mah ningali beungeut sorangan ge aneh, suara urang aneh gitu kan nya. Tapi lamun dilakukan setiap hari konsisten, urang lamun aya mah misalnya kapikiran ide langsung tag di video, dijieun konten gitu kan. Lakukan setiap hari, langsung ngobrol di depan kamera kieu, ngomong langsung. Jadi engke terbiasa, urang hitung-hitung latihannya. Hiji keur ngalancarkeun urang supaya bisa ngomong di hadapan kamera lancar. Kadua keur ngabangun personal branding urang bahwa urang teh sebagai konten kreator naon gitu nya. Cek lamun aya ide langsung we tag langsung di kamera. Jadi ulah nungguan di engke-engke soalna sok poho deui lamun datang ide henteu langsung di tag. Nah, sok ka wargi-wargi mamang sing sarehat wae nya. Lakukeun setiap hari belajar ngomong di hareupeun kamera supaya orang cepet di eh, kenal gitu atau di naon ngaranna teh di wawuh gitu jeung wargi-wargi mamang anu lainna sok sing sarehat wae ka wargi-wargi mamang sukses selalu dan mudah-mudahan video mamang ieu bisa bermanfaat khusus keur ka wargi-wargi mamang anu pemula supaya bisa belajar nyieun konten-konten hasil produksi sorangan sok sing sarehat wae ka wargi-wargi mamang.